Arjuna tanu payus dipiagul kalayan dipikereus ku eyang coba menta diukna kahareu kapayun kula eyang sangat sono nu taya papadana kapayun lenggahna nge kapayun aya kurayot di payun mah tapi nu damel eyang dipayun wayah dalam Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyupan jenengan salira eyang pujas tuti hidup dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka nge atur nuhun ya kalihna teh eta naon tina naon rupihal kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jembaraha puntena anu kateda iya tina soal kasalahan timal kumaha kula ari urusan salah ma urang pada saling maklum we laras kula urang pada saling hampura ai komodo ipan hidup teh katalian ku incu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anak naboh incu-incuna timalano jimat anu pangampuh-ampuhna di alam dunya teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang nya timalan eueuh deui cobi nu matak urang wajib saling hampura antara urang jeung urang sangka naon sangkan genah mernah turut tumanina timalan atuh sabalikna ti eyang hampura tina dosa nu karasa tur dosa anu teu karasa nu dihaja tur dosa anu teu dihaja dina mangsa eyang masrahkeun kanyaah kanu jadi incu khususna hidup Arjuna umumna Pandawa pasti loba pisan ti gejebur saur ti soledat letah langkung saur bahe carekna geraham pura ku hidup sabab naon wada ayang teges kolot laras kula sepuh geus taweho gecueut kahareup bisi ieu mah bisi tereh-tereh rungkad caringin diburuan anu-anu harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana geraham pura ku hidup sabab naon bisi jadi hahalang di mana eyang balik ke yaumil akhir nge saling hapunten eyang dihapunten dihampura dihapunten oh bagja ari geus islah mapa pada manusia meureunnan komo jeung jadi incu laras sepuh melongpong jalan ka gedong teh moal loba teuing tanggung jawab mohon moal loba teuing patakonan geun aya geus islah mapa pada manusia laras kula timalan atuh salajengna ieu teh aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimbalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun eyang kelan nyase we da sore kene ongko semohon kula Laras mempengliran hujan ari eta di tukang teh saha nyempot pirakula yang saha cobi kapan ieu teh pun anak putrana Kakang Bima di Aceh Karimi Gatot Kaca eyang dulu itu eta teh si jago si Jalu si Anom Gusti numur beng alam kasep Gatot Kaca buyut kula kapayun lenggahna nger kapayun kasep tapi nu damel
Uyut dalam Gatot Kaca nampi datang pembagi. Pelayan nyuwun katambis mapabekti kaunya panjenengan salira uyut. Ditampi nuhun kasep Gatot Kaca numur beng alam eta sora. Maswanten kula. Sada bapa nawe tadi pikeun sasieur eta sora. Sada bapa nabi mah abongkeuna ku paribasa teng maruteng. Bebenyit anak ceng-celeng uyah mah tara TS kaluhur. Nepi ka sada bapana kumaha tuang Rama Bima dimungkul pawenang aya hibar. Baktos we sauna ti Kangjeng Rama oge Kangjeng Ibu ti Pringgandan. Tuang Ibu Ratu Arimi kumaha aya hiba. Bagja katampi baktosna baktos ti eyang timbal. Gusti numur beng alam Gah kumaha kula. kasep Gatot Kaca timbalan uyut. Nadahatur nuhun eyang kusumpingna hidep kadieu ngaguar kasadaran eyang. Duh kumaha teh kula. Yen kaula teh hirup teh bener-bener geus bolong kota. Semua. Asa cikeneh kaula teh ulin jeung babaturan ngari. Karaos dah kula. Asa cikeneh jeung babaturan kaula teh ngadulang layangan. Cikeneh ngangon. Teu karasa kaula ayeuna geus boga buyut. Oh lor. Ciri meureun kaula teh betah hirup di alam dunya. Bakat ibu betah. Bakat ku betah ieu waktu meni asa sajorelat. Wanci asa sakolepat. Ngan kadang-kadang ku betahna di alam dunya urang teh kadang-kadang kabobodo teh nyok samaran tingali. Nah, gitu kula. Nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Kadang-kadang poho urang kana purwa daksina. Purwa. Ari purwa eta wiwitan daksina wekasanana ku betahna hirup di alam dunya poho kana kewajiban urang hirup di alam dunya. Eta muapati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang tikeun ibadah. Jadi sariring-riring dumadi sarengkak sapali polah urang boh tekadna boh ucapna boh lampahna kudu jadi ibadah lamun teu kitu rugi. Timalan malan eyang tah ngaguar kasadaran eyang ku betah-betahna di dunya kadang-kadang eyang ge poho kana kewajiban eyang pribadi. Lor kula. Karaos kula. Kajongjonan. Kajongjonan kawowoy ku pangabetah hirup di dunya. Laras kulan sepuh. Iya naon dia. Numatak dina waktu ayeuna payustur pantes lamun ieu waktu dipake merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cindekna ieu waktu payus lamun dipake syukur ku urangnya. Laras kulan. Timbalan leres. Syukur tina naon? Syukur tina sagala rupa kanikmatan anu geus karasa ku urang oge nu can karasa ku urang. Timbalan syukur tina jagjag, syukur tina kasehatan, syukur tina masih kena dibere kasempatan umur masih kena kumelendang di alam dunya hartina dibere kasempatan hirupikeun beberes. Timbalan naon sabab manusia kudu beberes. Cobi kula. Sabab ari manusia teh beda jeung sato. Wah bentena kumaha. Kulan sepuh. Anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang manusia jabati bilatungan teh baka pangih jeung balitungan. Eta kula. Laras. Anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng. Nyali.
nu mata kudu bersyukur manusia anu masih keneh kubelendang hartina dibere omer dibere kesempatan keun jadi jalma anu husnul khotimah Eta bulan. sabab kudu diaku ari manusia teh tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore Rumaos bulan. gudangna kasalahan Rumaos. timala nu matak yu urang syukurkeun kumaha carana ye syukur umur masih keneh panjang kumaha carana eueuh deui geura salopakeun tekad ucap lampah urang dina hukum-hukum anu pertela hartina kudu luyu jeung aturan-aturan numur bengalam da eta cara syukur nyaeta umur sabab maka dipenta pertanggung jawab anjeun dina mangsa anya hirup di dunya dipake naon umur sia di alam dunya Laras. dipake naon salila hirup sia di alam dunya bakal dipenta pertanggung jawab dimakeun di mana anjeun hirup di dunya Pakai hati goreng, pakai goreng. timalan jag-jagna bakal dipenta pertanggung jawab jag-jag anjeun dipake naon Terus. tong boro jag-jagna nalah gering na oge bakal dipenta pertanggung jawab nah dina gering teh anjeun terek ara jeung subaha atawa tumarima kana kersana numur bengalam sabab tegesna boh cager boh gering eta ladang teribadah keur urang Laras. ngan ari gering mah meureun ka wates timbalan tah nu tak bakal loba dipenta pertanggung jawab nyaeta nikmat jag-jag nikmat sehat bakal dipenta pertanggung jawab anjeun Laras bulan 10. timbalan tak ayeuna anjeun salaku pamimpin salaku gegeden Ais pangampi. ais pangampi bakal dipenta pertanggung jawab anjeun salaku ais pangampi harta kekayaan anjeun bakal dipenta pertanggung jawab di yaumil akhir dipake naon harta kekayaan ku anjeun teh nah dipake monyah-monyah atawa dipake demi kepentingan negara jeung bangsa kaituna dibarengan ku agama timala nu mata sok geura syukurkeun eta ka harta kakayaan anjeun dina jalan numur bengalam kumaha carana nyukurkeun eta kanikmatan harta kakayaan kumaha mere maweh ka sasama ulah loba teh ngagunuk-gunuk harta da moal dicanak maut harta mah nu matak sok geura bagikeun deui ka nu hakna Udah Jakarta. zakatan Terus. sodaqoh infak jeung sajabana da moal aya nu ngadak-adak sangsara gara-gara sodaqoh moal malahan bakal nambah kenikmatan anjeun bakal nambah rezeki anjeun di mana anjeun mineng sodaqoh Berkali-kali lipat. ai rezeki teh lain duit wae sehat rezeki ya timbalan nu matak bakal dipenta sebab naon anu ngabohongkeun agama teh dengekeun anu ngabohongkeun agama teh dengekeun lain anu tara salat wae Sholat lagi. anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara init ka Mekah kade tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin aya anak yatim di lemur urang diantep kalaparan tak eta jelema anu ngabohongkeun agama sanajan anjeun salat unga waktu 5 waktu sapoe tahajud unga peuting unga taun ini kakak tapi lamun aya tatangga sia fakir miskin kalaparan anak yatim dihardik sia eta nu ngabohongkeun agama Itu gede. Karunya
sabab keterangan hukum netelakeun saur Rasul jelema nu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea manfaat keur balarea timbalan sok nu matak bakal dipenta kabeh pertanggung jawab pamimpin bakal dipenta pertanggung jawab salaku pamimpin dipake naon anjeun jadi pamimpin teh dimanfaatkeun demi negara jeung bangsa atawa jadi pamimpin dengan saukur dengan harta kekayaan dipake demi kepentingan pribadi sabab teu saeutik dina zaman kiwari jalma yang jadi pamimpin nganyukupkeun dengan untung tina enteng dengan kesempatan tina kesempitan mukmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat tegawas dina mangsa kampanye apan ngadak-ngadak dareukeut ka rakyat dina mangsa kampanye madaek ulin ka kampung-kampung daek selfie jeung masyarakat kadang-kadang pangih jeung nu gelo ge ditanya timbalan janji murulu ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Rata-rata ulah. Lolobana mah geus jadi pamimpin mah ngadon culang cileung neangan palingeun. Babari ngajanggikeun mah. Timbalan tah eta teh bakal dipenta pertanggung jawab sabab naon? Lamun rek ditompo kana kaya kana hakikatna nu jadi pamimpin teh lain anjeun. Nasaha ulang sepuh. Nu janten pamimpin teh sanes kaula lain. Dah nasaha itu sanesna ulang sepuh eta. Sabab jelas dina katerangan dina undang-undang ieu kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Robah. Ya, timbalan sakali deui nu jadi pamimpin teh lain anjeun tapi rakyat jadi pamimpin urang mah lain urang pamimpin rakyat tapi rakyat pamimpin urang. Laras ulah. Sabab urang digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat ka rakyat rek kumaha timbal balikna kumaha anjeun mah paling lila 2 periode jadi pamimpin tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetap aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat iya telah Semua. nu matak jadi pamimpin teh kudu minang uriling ka tepi piring anya ka padesaan datangan rakyat teh datangan Longokan itu. longokan bisi aya masyarakat anu teu dahar atau masyarakat didatangan ku pamimpina timbalan nya timbalan nu matak sok cing nyaah ka rakyat nitip rakyat naon eyang ngomong kieu da eyang teh baheula kungsi jadi raja di negara Astinapura dina gelar Kresna Dipayana koreng-koreng sepuh jelas raja kurang lembut. ya timbalan nu matak sok gerak korbankeun jiwa raga anjeun demi kepentingan masyarakat kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi Laras ulah. timbalan tingali kahana bisi emah bisi apalatur negara dina ngajalankeun roda pamerintahanana teu balik da loba oknum teh di urang teh Leur ulah. ya timbalan tong boro dina nagara atuh dina peuteui ge aya hileudna komo nagara
timala nu matak sok sakali deui gerateangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek nyangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Lir bener dong. Barang uju imbal wacana di luar ayat tamu hari ieu tamu teh duaan teu aya sanes ieu teh tamu teh astra jinga landawala anu bade laporan wireh itu maritis aya kajantenan sakawitna ieu astra jinga sareng dawala teh nyaeta bade laporan ka Madukara ka Arjuna nanging numutkeun wartos wireh Arjuna digingsir linggih ka ieu parewana atuh astra jinga lan dawala kapaksa nyusul ka ieu parewana kalaresan sate acan lebet ka padepokan ari ieu padepokan teh dijaga ku salah sawios linmas atanapi hancip ari hancip teh hancip anyar teh apaleun ka astra jinga sareng dawala atuh ya hancip curiga maksud bade laporan ka ieu kasepuhan wileh aya tamu disaluareun padepokan pangapunten lan sampurasun Saha teh? rampes saha abdi keamanan bulan bari laporan Tukang ngebring deh. gini aya Bapak Hansip mangga linggih Bapak Hansip linggih datan nirat tangga deman datan nirat tangga deman mangkolengan rana dulu iyo hansip tapi kapetekel gitu Ceper damang Bapak Hansip minion gini ngayan cep sepuh damang cep sepuh ayah hibah yang cep dia sepuh situ. iya teh Hansip anyar kaula kakara nempo sumuhun bulan anyar. abdi teh anyar ari Hansip nu biasa nuju liren bulan nah cuti naon teu damang mencret Nah, habet mensret. nya teu naon ari ieu teh Hansip di mana cuma di daerah dia we bulan ari ngaran saha upami di percanten mah ngaran abdi teh Dahlan bulan Dahlan sumuhun kapungkur mah Dahlan nah make kapungkur da benten jeung ayeuna arba heula mah Dahlan ari ayeuna mah Anton Anton abok tidur. kitu bulan urang mana ieu teh Mang Anton teh Dahlan ongko Anton sumuhun tapi yang disebutna Dahlan Panggil aku mamaneh we di mana Dahlan teh Anton Pecat hancip dia bulan sepuh. astagfirullahaladzim Siapa bulan sepuh? Saliwang gitu. ari kawit teh di mana Mang Anton teh ari kawit mah di Simabdi di Ciloa ulang orang Ciloa urang Ciloa sumuhun abdi teh Ciloa pun bapak urang Pasir Astana urang Pasir Astana sumuhun pun biang mah tidinya ti Cibadak Cibadak ya tuang ibu teh ti Cibadak sumuhun boga pamajikan abdi teh Quran urang mana urang Ikar orang Ikar
urang ikar sumuhun masih keneh ayeuna tos rek lan tos rek sumuhun abdi teh tos rek sareng pun bojo teh nah maklum masalah ekonomi lan masalah ekonomi kumaha sumuhun pun bojona jet set jet set teh kulaan hari jet set teh kumaha matre bayangkan abdi pagawean hansip ayo ngapoe eta pun bojo meseran paket we hayo Kalian paket beli online yang top up ini. paket sareng top up je online sareng top up ngapoe ya atuh teu naon sumuhun teu naon sote upami aya ari teu aya mah kumaha ulah abdi salaku hansip pun bojo ngadinten wah ti mimiti parabot dapur dugi ka parabot kamar tidur online terus lusuk pinggir tagihan jadi abdi teu kasiksa batin barang di imah teh kanggo menebus paket teh bulan abdi ge mas kawin hari teh mas kawin teh panci salosin saya ngake paket teu naon atuh teu geus ulah diomongkeun deui sumuhun bulan jadi pamajikan teh urang ikar nya urang ikar sumuhun ayeuna ka urang mana ayeuna mah lengoh bulan ngan aya nu dikeceng ku abdi aya sinen aya kayang sinen oh aya nu dikeceng aya urang mana urang Cinangsi Kan simpanan bukan. simpanan Simpanan orang Cimangi. masih kene parawan rana bulan anakna tok 14 geus Biar baraban saya teh anu. anakna 14 sumuhun incuna we salapan atuh meureun ke sepuh sumuhun keun bae da beunghar pas kawin jeung abdi maot pan ku abdi hartana teu naon kumaha anjeun bae Disiksa ku incuna. aya naon atuh ieu teh bapak hansip teh kieu bulan abdi teh pada laporan naon laporan nyaeta di duh wireh di duh naon pun tadi topi rogor bulan atuna topi logor dipapake lepat meser bulan Kehujanan yo. meuli di mana pun bojo ka pungkur online ai pesen nomor 8 anu kaluar 18 Wah, paingan atuh. nya kieu rogor tuh waduh ya tenang eta aya tamu di tukang bulan aya tamu di tukang tamu di mana eta di tukang leret atuh matakan Ya memang. saha ieu teh tanya ku anjeun hei sajang dininya jang Allah katamu teh jangan. ngenalkeun ngaran kaula teh Arjuna Bapak Hansip saha Arjuna mana Arjuna kaula teh ngahing Pandawa di Madukara Allahu Akbar Aya na baligo. ieu teh Sincep Juna laras aduh manawi teh sanes Sincep Juna aduh da Mang Cep aya hibar bang nepi ka kasep ieu aduh amin mang lamun awewe bogoh kan Cep aduh kakasih ke Cep Juna tuh amang itu ka itu Cep ah ka itu ka mana ka itu ka dia we Cep balik bal sabar Arjuna timalan ya Kiat bulan. Allahu Akbar nepi ka kieu Cep Jun Mahamang kieu mang teh boga anak awewe name keluar SMA namina Mimin Mintarsi
lajeng kumaha maksana Kumaha upami kuncep ditikam mangga yang boga minantu kan cep gaula tetes gaduh bojo mang sawios pun anak man jadi nomor 2 ge teh sawios no penting mang boga minantu kan cep hayang kabali Pajero man teh cep gaula teh bojo teh 2 mang pun anak man nomor 3 ge teh naon 2 ge kaula teh tiasa tiasa adil ma 2 oge kaula teh tiasa adil pun anak man dinyeri ge teh naon Coba itu. no penting cep ka mang alis moal tiasa mang oh bodoh cep ada atas saha daros atuh ku salira hei salidinya Kamu paran kaula Gatut Kaca Allahu Akbar ieu teh Raden Gatot balan Allahu Akbar komandan pada komandan upacara hormat di mana lamun ngahormat katuhu lain kenca damang makidal mau urusan aduh Cep Gatot aduh luar biasa Cep damang Cep aya iba amang itu ka itu ka dieu wah dipeulaan nih Cep desangkan Cep teh bangsat nih ting sabar kasep Gatut Kaca balan babeun aduh main aku gerinya aduh dari Bapak Hansip teh menikah penek-penek kaula rek naroskeun ka Bapak Hansip kantos teu newak bangsa nya kantos atuh sabari hiji keberangkatan hiji 2 3 2 3 4 5 genep 7 8 salapan langkung 30 teh can kantos Cep oh jadi can menang bangsa teu acan ngalahan mang digebugan ku bangsat bangsat 5an ya. nah bayangkan konsep bangsa terengkung gede mang petekel Dirampok 5. 5 poe di UGD na ke Cep Menang ngejahit. iya menang 10 jahitan tak punuk Cep dekat seraku bangsat koma nage 10 poe nyateun naon atuh mah lu penting mama mah hancip ya Cep mamesirkeun topi mah rogor Cep ya nyaku kaula ke di pasihan mah tah Arjuna timalan Cobi kulan lumatak hargaan Hansip gigada keamanan tuh geuning ayo nu ngerti mah kadang-kadang Hansip teh garda terdepan kanggo keamanan anu apa keamanan kampung teh kadang-kadang Hansip nu matak wayahna anjeun kudu program boga program atau ngagolortolkeun program nyaeta gaji Hansip cing gede Allahu Akbar alhamdulillah Cep cing gede Cep gaji hancip teh mang hayang nyanum mana Terus tunjuk kita pada. Punten ngapura siapa? mangga mang Moal wae kapun anak moal gelis pun anak teh nya sawios pun anak mah wadinten make lejing nya atuh sawios teh Rambut lagi pirangan. letah nake ditinik tos ieu teh bade laporan naon nguningakan pulang di luar ayat tamu sumuhun sabara urang duaan ayat tamu duaan sumuhun ditanya sahanteuna keacan da eta tamu teh mencurigakan Curiga ke.
mencurigakan kumaha ciri-ciri na kumaha nu hiji ngaikat banget na berem ari nu kadua nu kadua mah ngangekopea irungna mancung panjang irungna teh moal teh si cepot ting si dawala izin kula eta dua jelema lebat gaya padepokan upami tiasa maulah nah pasti abdi mah percaya eta jelema nu bareng banget eta jelema nyaeta bangsat Kejeng apal bangsa. nah apa bangsat kumaha jamu air anu dipayun anu mapai dipupu Tapi kan di karungan. tina naon eta teh batur kaula izin kula bisa ka dieu Odi Widian tinggal osai gitu mulan upami kitu celana laporan selesai saya akan bertugas kembali untuk melaksanakan keamanan di sini sabab bisa ada bisa capekeun nya sok mah Assalamualaikum Waalaikumsalam saya pan kaula teh Arjuna teh oh suhun punten mangga pohoan bade kapun anak teh moal mang kaula teh moal tiasa kieu cep upami cep alim kapun anak kumaha upami kapun bojo nanaonan Majikan ditawarkan. tah kasih nying hareupan jelema teh beda-beda pamimpin ulah hartina baperan di mana-mana aya rakyat anu protes ngagogoreng kade beda-beda rakyat teh beda-beda kahayang buuk sarua hideung pamikiran mah beda-beda ngan anjeun ku sabab jadi pamimpin kudu bisa ngakomodir hal seperti kieu Semuhun. timalan